artinya? Hari Pancasila. Hah? Hari Pancasila. Hari Pancasila teh hari ulang tahun kemerdekaan. Hari Kesaktian Pancasila. Oh, kesaktian Pancasila. Pamin apal Pancasila tuh. Teu apal karek kumping lagi ayeuna. Abuh beda di Lebak teh nya. Eta mah ada utuy. Labu hiji teh dan teu labu kabeh hiji. Areureun kabeh macet teu bisa sakeut. Pamin ge di parkiran da. Pamin ge di parkiran. Baik, ini manfaat urang teh nya parkiran nya. Balik wae teh kumaha teh? Eta staf desa teh. Didoakeun ku amin eta teh aya anu diajukeun eta kumaha? Aya acara naon eta dungan teh. Tapi punten nya pamin nyariosna ka staf desanya an penting supaya viral kana YouTube eta mah teu langkung eta mah nya. Acara naon kitu? Hah? Acara naon kitu? Naon? Ya di mana? Ya simpan di mana? Di dinya we. Buru bareng ngarokok. Entong, temenan. Eta Pancasila bari ngarokok. Lain dunungan kudu ka itu kana dulu. Tah. Iya. Sehat. Kita pakades. Malamun paapin lamun dicaper kos dunungan hade. Saper Kedah dipanjangkeun bu atawa kedah dicukur. Assalamualaikum. Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, 4 yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan Maknya tina 1 karena 4. 2. lepat kan ya? Kongres Pak terus. Satu jadian di. Jadi endeu sok. Tina 1 teh langsung kana 2 entong kana 4. Heeh. Sok 1. Eta ngaliwat. Heeh kaliwat sok. Pancasila sing tarik. Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa. 2 yang kemanusiaan, yang adil, yang beradab, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Benar? Lebat teuing. Benar atau kumaha? Salah. Aduh. Kumaha itu? Bang aja. Aduh. Sing baik boba. Adil dan beradab. 2 tong panjang teuing. Jadi endeu. Budinya bijaan deh. Oh. Pancasila, 1 satu ketuhanan, yang Maha Esa. 2 yang kemanusiaan, yang hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Terus eta mah kaopat eta mah. bijaan deh. Tuh si Alde hayang kamera. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 10. 3 Persatuan Indonesia. Sok buru. Pancasila. Pancasila. 1 Satu. ketuhanan yang Maha Esa. Yang Maha Esa. 2 2 Kasosial. Satu atuh. kemanusiaan yang Kemanusiaan adil yang- dan beradab. Kemanusiaan yang adil yang beradab. 3 3 3 per Persatuan Indonesia. 4 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ayo. Pancasila, 1 ketuhanan yang Maha Esa. 2 keadilan sosial dan aduh kumaha ka itu napa geuh. Ka atuh bareng aja teh. Masuk. Jadi andai. Pancasila. Pancasila, 1 1 ketuhanan yang Maha Esa. 2 yang keadilan kemanusiaan yang adil yang beradab. 3 3 persatuan Indonesia. 4 kerakyatan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5 Keadilan sosial bagi baik Hah? bagi seluruh bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila,
1. Ketuhanan yang Maha Esa. 4. 2. Yang dipimpin oleh hikmat dan permusyawaratan dan perwakilan. 3. Persatuan. Hmm? Persatuan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tos. Jadi andai Assalamualaikum. salah. Aduh, Pancasila 1. mal isin ku batu. Pancasila 1. 1 yang dipimpin oleh hikmat. Ketuhanan. Pancasila ketuhanan yang Maha Esa. 1. Ketuhanan. 1 yang ketuhanan yang Maha Esa. 2. 2 bagi Kemanusiaan. seluruh rakyat Indonesia. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang beradab. 3. 3 Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. 4 yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. 5 ke sosial. Keadilan. 5 keadilan Sosial. bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia. Siap. Apalnya apa? Saya nggak capek Pak Amin. Apa? Atau sepotong heula Pak Amin kedah hafal Pancasilanya. Nya, atau Siap. Hah? Pak Amin kedah hafal Pancasila. Siap. 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 Ya, assalamualaikum. Pak Amin sekolah teh di mana baheula teh? Hah? Baheula sekolah di mana? Oh, di Ciuja baheula teh. Sekolah di Ciuja. Tara ramat kabeh ge sana sekolah teh. Loba anu teu naik. Ai barengan Pak Amin teh saha? Barengan Pak Amin. Barengan Pak Amin teh atau mana? atau Pak Abbas mal apal. Tuluy Aceng anu tos aramarhum anu boga nang kasih Neng. Anu ka urang hantap. Anu adina Jang Rohidin apa? Anu supir mobil anu minantu dadang guling apa? Saha Urang sekolah teh baheula teh. Saha deui? Tulis si Camin tukang nyadap. Camin teh barengan. Si Camin. Urang Citengkor. Orang Citengkor eta apa? Apa? Panyadap eta teh dunungan. Terus sadeui? Ngan eta teh gulanan teh teu acan nempi satanggungan ka Pak Amin. Naon sababna gitu? Naon sababna gitu? Naon sababna gitu? Naon sababna? Ku sabab eta teh can kana milik eta teh. Paling-paling saganu mah nepi. Saha deui? Tuluy Tono. Tono mana? Anu ngiring kana ieu, kana rombongan Degung. Apa? Tono. Urang mana? Putranan Pak Kusno, lumuran Pak Rahmat. Heeh. Atuh saha deui kitu? Saha deui gitu? Tuluy si eta si Rasmini anu di Citengkor. Apa Rasmini? Tuh. Maaf. Anu sok dipiralkeun di ditu kan anu imah nu gedong kan. Heeh, sadeui? Putranan Pak Engkon kan. Heeh, apa? Tukang boboko. Heeh. Tukang boboko mah tara bangor tapi paliasnya. Anu penting mang sing apiknya. Tukang boboko mah sok jual cawel eta teh. Kana naon? Kana naon gitu? Dua kana naon pokona mah aya bejana. Ulah kana bujur batur ulah. Saha deui? Sing sehatnya. Saha deui? Nah, rencangan sekolah. Heeh. Rencangan sekolah teh Herni atau rumah tangga. Anu bogana ka urang Cidaun. Saha deui? Di dieu teh saha? Tuh Tariana. Tariana mana? Tariana adina Mang Parman. Tariana adi Mang Parman anu sok gawe lanceukna anu sok gawe di Circle. Anak buah Keke apa? Heeh. Anak buah Keke apa? Keke Circle. Heeh. Anu sok nyinso pokona mah. Eta teh rencangan abdi eta teh. Sabaraha urang rencangan teh? Poan mah langkungnya 20 mah. Tamat sekolah? Pak Amin. Heeh. Aduh Pak Amin teh nuju ngenog eta bareto teh. Ngenog. Heeh. Nah, atuh mah teu apal Pancasilanya. Kepala sekolahna teh ayeuna teh tos aramarhum. Saha kepala sekolahna teh? Anu baheula mah Padayat teh. Apa Padayat anu deket Dace. Heeh. Di Pengkolan Baruen. Berarti ngenogna teh Pak Amin teu apal Pancasilanya. Teu apal Pancasila. Pancasila. Jadi aya sepotong tadi teh. oh, Rada apa hampura. paingan ngenog teu apal Pancasila kayaknya. Apa ngagebek tadi oge atuh jeung. Heeh. Jeung asa ngagebek meureun jual itu teh. Jual dunungan teh. Nah, menang ngenog ge mah teu lulus. Teu lulus sekolah. Lulus dengan ai macam aja mah eusan. Heeh.
Tas saya sakitunya. Assalamualaikum. Salam. Sekarang rawin nggak lupa. Babaturan kurang. Apa ya? Oh, we saha wae. Ya terus Pak. Terus. Mas, awas Pak, kageleng kaki Pak.